Assalamualaikum, barudak tepang deui ayeuna dina pelajaran basa Sunda. Ayeuna urang ngabahas pangajaran genep lingkungan alam sabudeureun. Hideuk tiasa buka buku paket hidup kaca 88. Titik jeung koma. Di handap aya kalimah-kalimah nu beda nulisna. Prak titenan ku hideup kalimat kahiji jeung kalimah kadua. Naon bedana kalimah nu kahiji jeung nu kadua teh? A. Binih tutuwuhan nu dibawa ku neni nyaeta binih kembang eros. B. Binih tutuwuhan nu dibawa ku neni nyaeta kembang eros. A. Lamun geten ngurusna satoge sok mulang tarima. B. Lamun geten ngurusna satoge sok mulang tarima. Anu ngabedakeun kalimah kahiji jeung kalimah kadua nyaeta tanda titik jeung tanda komana. Perhatikeun ku hideup cara ngalarepkeun tanda titik jeung tanda koma. Tanda titik. Tanda titik digunakeun di akhir kalimah nu lain kaasup kalimah pananya atawa panyeluk. Contoh, taneuh di paculan di rarata. Taneuh di paculan di rarata. Tanda koma. Tanda koma digunakeun di antara unsur-unsur dina pembilangan atawa perincian. Contoh, ibu ngagaleh lauk sayur sareng minyak di pasar. Ibu ngagaleh lauk sayur sareng minyak di pasar. Tanda koma oge digunakeun pikeun misahkeun anak kalimah ti indung kalimah. Lamun anak kalimah miheulaan kalimah induk. Contoh, lamun poe ieu hujan danu moal ulin jeung babaturanna. Lamun poe ieu hujan danu moal ulin jeung babaturanna. Prak ayeuna salin ku hideup kalimah-kalimah ieu. Larapkeun koma jeung titikna sing merenah. A. Wanci haneut moyan mangrupa wanci nu hade pikeun moyan. B. Salian cai manusa mikabutuh hawa pikeun ngambekan. C. Banjir jeung longsor balukar tina rusakna alam. D. Manusa mikabutuh cai, hawa, jeung panon poe. E. Sakola, tatanen, bumen-bumen dilaksanakeun di daratan. Barudak sakitu pembelajaran dinten ayeuna. Hideup pidamel tugasna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.